Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, sampurasun. Tepang deui sareng Mang Cepot di Erik Niko officialnya baraya. Aduh. Muga cing sarehat sadayana ah. Ieu dewek teh keur bingung ye. Si Dawala, nenengan si Dawala teu kapanggih wae ting ka mana budak teh. Dah, gua dia. Si Dawala ting ka mana? Wala gue balik ulang. Salah. Kunaon di mana tuh? Aduh, Kak bahaya, iya Kak bahaya. Bahaya naon saja? Bieu kuring kan lalajo nu berita viral. Aya, wah pokoknya mah bahaya weh. Sok diukur atuh meh puguh ngobrolna diuk. Heeh, siap. Aya naon satem ni rusuh siga nu capek kitu. Bahaya Kak. Bahaya naon? Bieu kuring teh lalajo TV, nyong HP ongkok. Tah aya berita viral saurna teh cenah. Berita viral naon satem? Berita viral cenah wayang teh haram. Jeung rek dimusnahkeun. Tah sia kumaha geus kieu? Beuh, teu saha si teh. Tong sok sadengi-dengina ayeuna naon teh? Aslina, Aka asli di dieum keur naon bohong. Rek diharamkeun, rek dimusnahkeun, rek diharamkeun kumaha maksudna? Heuh cenah wayang teh haram. Terus rek dimusnahkeun wayang teh. Cenah kitu bieu teh. Yuh, doaya dengikeun. Tong boloning wayang kabeh oge di alam dunia mah bisa diharamkeun. Kumaha kagunaanna jelemana masing-masing. Tong jauh-jauh we gerak ku sia pikir, duit teh contona. Kumaha kitu? Duit teh yeuh bisa jadi haram. Kumaha carana? Nyaeta direntenkeun, dipasangkeun togel, duit korupsi, tah eta jadi haram. Tah wayangnya gitu bisa jadi haram lamun kagunaanana dilepok ku sia tah disanguan kakara haram. Nya euy karek kapikiran. Mantak diharamkeun teh kitu, dilebok wayangna, tah ulah dilebok jadi teh haram. Da wayang mah keur tontonkeun nya. Jadi teu haram wayang medawala sate satungtung dipake alus teu haram nanaon oge dawala. Sok wayang ayeuna di Indonesia loba dipake naon, dipake alus, pake ngehibur masyarakat, pake syair Islam dakwah ngalewatan wayang nya. Nya euy teu kapikiran. Dah baheula oge para wali baheula nyebarkeun agama Islam teh ku kasenian, dawala macam-macam kasenian. Salah sahijina nyaeta wayang anu diangeunna teh ku Sunan Kalijaga baheula teh. Kudu apal maneh teh tah Sunan Kalijaga teh baheula teh nyebarkeun agama Islam teh make wayang dawala. Tuh nyebarkeun agama Islam. Ayeuna diharamkeun, bari teu puguh nabet diharamkeun sagala rupa. Sok. Nya. Alah, nya euy. Haram soteh lamun wayangna dilebok, disanguan, make samal, cocol samal, wayang disanguan ku sia tah eta haram. Jeung lamun aya nini-nini keur moyan jam sarapan. Isuk-isuk tak ku sia ditimul ku wayang kana huluna nepikeun ka buncunur. Tah eta kakara haram. Satungtung dipake keneh alus. Naon sia? Asa aya lini euy. Wah, tarasaan sia mah. Asli bieu oyang. Udalang mun kadupak meureun. Meureun nya euy. Tah kitu. Bieu we pedah ngadenge kuring dimusnahkeun cenah wayang. Alah cek kuring teh. Lamun wayang dimusnahkeun mah atuh kuring dipikeun ka kudalang. Moal atuh mah dipikeun lebar. Da meuli teh ku duit teh meunang digawe hese capek dibikeun wayang keur ngahibur masyarakat.
pek enak kudu dimusnahkeun teh kumaha sia sok bayangkeun jadi haram satungtung dipake bener mah teu haram da wala teu ngarugikeun batur mah henteu saya teh tong sadenge-dengena mantap oge aing ge teh provokator bisi eta teh politik adu domba teu nyaho geus tong sadenge-dengena antep we nu ngomong kumaha ge antep nu penting kuring resep kana seni sunda wayang golek dipake bener sok lanjutkeun urang teh itu ngalestarikeun budaya Sunda kolot urang baheula ieu teh seni Sunda teh rek kusaha deui lamun lain ku urang dimumulena sia teh da wala tong sak omong-omongna tong sak sadenge-dengena ya jelema mah ngomong kieu salah ngomong kitu lain jelema nya heueuh bener jadi ulah sadenge-dengena geus bae antepkeun masa bodoh rek kumaha ge masa bodoh ayeuna mah lain kuruwas we ruas kuruwas wayang rek dimusnahkeun rek diharamkeun kumaha atuh para dalang tam teu mikir teh kadinya eta teh sarua jeung monokeun rezeki batur ieu hasil tinu wayang ditempo dalang barareunghar mobil mewah anak pamajikan kaparaban mencari nafkah nu kitu disebut haram sok dalang teh bisa naon maraban anak pamajikan teh hasil ngadalang teh halal teh sok haram di manana maksudna maneh sok pikir we secara logika kumaneh alah heueuh oge nya euy mantap ulah sok saba kabawa sakaba naon oge nya heueuh bener da ku kituna geus we ayeuna nu keur pirakirkeun antep da ge mamalana aya hukum nu berjalankeun antep urang mah pasrahkeun we nya rek kitu rek ieu ge masa bodoh nya da bada heueuh bener jadi kumaha atuh ayeuna kumaha naon urang resep kana wayang lanjutkeun resep kana wayang golek mah alus eta teh salah sahiji seni anu kudu dimumule ku urang mun teu ku urang kusaha deui da wala sia teh sok heueuh nya euy aduh sok kapancing emosi ka kuring mah mun ngadenge nu kararitu teh sok hayang ngontrol we tah hayang sia kitu hayang kitu ulah antep we urang mah buat ting eta teh bisi politik adu domba teh anu tadi gini cek teh we bisi politik adu domba kantenya ho ayeuna mah da model ka enak ka masyarakat teu antep lah masa bodoh rek kumaha kitu kieu nu penting mah urang mah di jalur nu benar satungtung wayang dipake kealusan kehadean sah-sah wae nu haram-haraman satungtung dipake kebenaran dakwah dipake usaha keur maraban anak pamajikan pek teu naon kecuali ulah dipake nimul batur wayang tah eta haram da wala pancek aing bieu mun dipake nimul batur teh haram heueuh nya euy aduh saya wala geus macam-macam mah geus jadi pikiran keun bae nu kitu mah terus eta kumaha teh erek jalur hukum mah teu apa eta mah kewe ningali situasi terbaru na kumaha nya da kuring mah teu apa dewek mah jangan kuring resep kana wayang dewek ge euy nya kitu nya tak kitu mantap ge aduh para wargi macam-macam wae gini nya euy ayeuna mah sagala teh kurang-kurangna mah euy hirup teh loba ini ituna gini kurang-kurangna mah mun teu kuat iman mah da aduh aing mah basa kitu meureun ti dewek jeung si dawai lamun bari nyampaikeun ieu nyampaikeun naon tentang wayang da menurut sim kuring mah wayang teh jauh tinu haram jauh da satungtung kebenaran mah alus wayang teh sah-sah wae mun ceuk dewek bieu di dahar wayang teh eta haram mun dipake maledog jelema nepikeun kabon naon buncunur tarangna tah eta haram satungtung bener mah sah-sah wae pamirsa badaya itu tah nya da wala sakitu meureun heueuh geuning geus hate teh ngemplong ayeuna mah kuring tadi mah meuni aduh jantung nah ceterek dimusnahkeun atuh ke kuring dipiceun meureun ku dalang
Enges ngadenge teh akam mah geuning jongjon deui hate. Heueuh, tah ulah kapancing emosi teh kitu mantak ge. Geus ayeuna mah kitu nya. Ayeuna mah pokona mah maju terus seni wayang golek, wayang kulit, wayang sadayana di Indonesia. Maju deui lah tong ka provokator, tong ka pancing emosi kuno kana ditunya. Urang mah ayeuna mah urang silih dukung anu mah angguran mah jeung dulur teh kudu silih rojong. Ulah aya ini itulah ngewa ieu teh urang teh bangsa Kesatuan Republik Indonesia, berbeda-beda suku tetapi satu tujuan eta Indonesia. Nah sakitu panginten ti simkuring hapunten anu kasuhun. Boh bilih aya ucapan anu kirang merenah kangge badaya di ditu nya di mana we aya na hapunten anu kasuhun. Hampura anu katada ti simkuring heuda kuring mah manusia teluput tinu kesalahan dewe ge nya badanya. Simkuring ge hampura tinu sagala ucapan kuring anu kurang merenahnya ka. Sakitu mun di simkuring tepang deui di video sarajeungna di Erik Nika Official. Saacan ieu tong hilap di like, comment, share, sinareng subscribe da gratis. Subscribe mah subscribe heula atuh. Elah sampurasun.